Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang deui sareng Bapak Yanwar Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 10 SMA Pudei Al Muhajirin. Dina pertemuan ayeuna insyaallah Bapak bakal ngabahas ngeunaan materi wawancara. Margi kanggo SMA teu acan aya buku paketna, janten kanggo materi naon wae anu dijelaskeun dina pertemuan ayeuna wajib dicatetnya. Nah, kanggo pangabsenan oge Bapak ngemutan, mangga sadayana absen langsung ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak. Oke, langsung wae urang ngabahas materi wawancara. Oke, dina pertemuan ayeuna Bapak bakal ngabahas sababaraha poin ngeunaan materi wawancara. Anu mana poin-poinna kahiji nyaeta definisi atau pengertian wawancara, anu kadua struktur wawancara, sareng anu katilu nyaeta tata krama dina wawancara. Nah, kanggo ngalengkapan materina nya salian ti naon anu dijelaskeun ku Bapak, mangga hideuk milarian nya sumberna di internet atau di mana wae bebasnya ngeunaan kahiji tadi definisi wawancara, nu kadua struktur wawancara, sareng anu katilu nyaeta tata krama wawancara. Oke, langsung wae anu kahiji nyaeta ngeunaan definisi wawancara. Dina buku paket anu ku Bapak di cepeng nyaeta buku paket Rancage Diajar Bahasa Sunda. Di dieu definisi wawancara teh nyaeta kegiatan neangan informasi ku cara nanya ka narasumber atawa ahli dina widangna pikeun meunangkeun data jeung fakta. Nah, sakali deui definisi wawancara nyaeta kegiatan neangan informasi ku cara nanya ka narasumber atawa ahli dina widangna pikeun meunangkeun data jeung fakta. Nah, jadi anu disebut wawancara di dieu teh nyaeta kegiatan neangan informasi. Tapi informasi anu kumaha sih? Informasi anu sesuai jeung data atawa fakta. Nah, milare informasi nage teu sagawayah atawa teu sambarangan nya, kudu ka narasumber atawa ka ahli dina widangna sesuai jeung tema wawancara anu bade didambelkeun. Nah, jadi sakali deui lamun urang ngawawancara berarti teu tiasa sembarangan nya, tapi kudu ka narasumber atawa ahli dina widangna sesuai jeung isi wawancara anu bade ku urang didambel. Nah, eta definisi wawancara secara umum ya. Nah, kegiatan wawancara teh umumna diwangun ku tilu bagian. Kahiji nyaeta aya bagian bubuka, kadua bagian isi jeung panutup. Eta bagian teh gunana pikeun ngabangun suasana wawancara anu merenah. Boh pikeun ngawancara atawa boh narasumber anu diwawancara. Nah, jadi lamun misalna urang ngawancara, urang kudu apal mana bagian bubuka, mana bagian isi, jeung mana bagian penutup. Anu mana tadi fungsina supaya ketika urang ngalakukeun wawancara jadi jelas nya. Jadi apal mana anu kudu diheulakeun jeung mana anu kudu diakhirkeun. Nah, kokituna langsung ka poin nu kadua nyaeta ngeunaan struktur wawancara. Nah, struktur wawancara ieu saresna dibagi jadi tilu. Nyaeta kahiji bagian bubuka, kadua bagian isi, jeung katilu nyaeta bagian panutup. Nah, ku Bapak bakal dijelaskeun hiji-hijinya ngeunaan struktur wawancara tadi. Oke, anu kahiji nyaeta bagian bubuka. Bagian bubuka dina wawancara teh gunana pikeun ngarahkeun naon-naon anu arek didiskusikeun serta anu bakal dilakukeun dina wawancara. Nah, jadi dina bagian bubuka teh lamun misalna mah ngawancarana teh secara langsung, urang teh obrolkeun heula jeung narasumber naon sih anu bade ditaroskeun ku urang ka narasumber nya, serta di dieu anu bade dilakukeun dina wawancara. Contoh misalnya lamun teh mah wawancarana teh di videokeun. Nah, diatur ku urang nya si anu diwawancara teh di mana tempatna nya, terus anu ngawawancara di mana tempatna ya, terus naon wae tadi anu bade ditarosna jeung sajabana. Nah, eta aya dina bubuka. Nah, jadi pastikeun dina bagian bubuka teh dianggo kanggo persiapan wawancara. Dimulai nyiapkeun daftar pertanyaan ya, terus misalnya saha anu bade diwawancara ti payun nya, saha anu bade diwawancara kadua jeung saterusna, terus di mana tempatna jeung sajabana. Nah, eta aya dina bagian bubuka.
Teras bagian eusi. Nah, dina bagian eusi teh nyaeta pokok tina wawancara. Dina tahap ieu nu ngawawancara jeung narasumber silih pairan jeung mere tanggapan. Nya nanya jeung ngajawabnya maksudna silih pairan teh nyaeta tadi nya aya nu nanya jawab nah, sesuai jeung porsi atau sesuai jeung keahlian si narasumber. Nah, kade dina bagian eusi ieu ulah sakali-kali urang nanyakeun ka narasumber tapi pertanyaan teh henteu sesuai jeung bidangna nya. Contohna misalna bade ngawawancara ngeunaan IPA tapi anu ditanya teh nyaeta materi IPS. Nah, ulah sampai sapertos kitu. Margi naon? Margi entos teu sesuai jeung keahlian si narasumber. Makana dina eusi usahakeun pertanyaannya atawa naon wae anu bade ditaroskeun teh kudu sesuai jeung keahlianana. Nah, eta dina eusi. Terus struktur wawancara anu terakhir nyaeta panutup. Dina panutup ieu teh nyaeta tahap minangka kagiatan nyindekeun teh nyata menyimpulkan jeung nutup wawancara. Nah, maksudna teh nyata dina panutup teh kudu ditutup ku kesimpulan terus we ditutup kegiatan wawancarana. Nah, terus dina panutup oge saenggeus wawancara cukup jeung geus direkam atawa diringkeuskeun eusi pokok-pokokna. Tuluy diterangkeun eta hasil wawancara teh bakal dikumahakeun nya. Iwal ti eta terangkeun oge kumaha lanjuning laku anu dipiharep ti pihak narasumber anu diwawancara. Nah, jadi santos tadi ditutup langsung ieu teh ieu wawancara teh arek dikumahakeun ye. Arek dijadikeun video atawa arek diartikelkeun jeung sajabana nya. Tetapi saat acan urang nentukeun ieu bade divideokeun atau di artikel, urang oge kudu nanya ka pihak narasumber atawa anu bade diwawancara ku urang, anu tadi diwawancara ku urang maksudna teh nya. Setuju teu lamun misalna ieu divideokeun, setuju teu lamun misalna ieu hasil wawancara teh diartikelkeun. Nah, urang ge kudu naroskeun nya ka narasumber. Nah, jadi sekali deui dina bagian panutup nyaeta kahiji menyimpulkan naon hasil wawancara nya, terus nutup wawancaranana nya jeung narasumber ya, terus infokeun ka narasumber nya ieu teh bade divideokeun atawa bade diartikelkeun nya. Selain ti nyungkeun izin atawa meminta izin ka narasumber, ieu karya teh bade dikumahakeun. Nah, eta struktur wawancara. Jadi struktur wawancara teh ulangi deui aya 3 nya. Kahiji nyaeta bubuka, kadua nyaeta eusi, katilu nyaeta panutup. Nah, lajengkeun deui kana poin anu katilu nya tadi definisi atos nya struktur wawancara atos. Nah, anu katilu nyaeta tata krama dina wawancara. Nah, tata krama dina wawancara nyaeta dina proses ngawawancara sikep atawa tata krama urang teh kudu hade jeung basa anu dipake ilaharna make ragam anu lemes atawa hormat. Maksudna teh kieu pikeun ngajenan atawa ngahormat kanu diwawancara kitu deui pananyana nya kudu ditepikeun make bahasa anu hormat. Nah, jadi lamun misalnya urang ngawawancara hal anu kudu diperhatikeun nyaeta tata kramana nya. Tata kramana anu kudu dihatikeun nyaeta dina bahasana. Wayahna ya, bahasa anu digunakeun teh nyaeta kudu bahasa hormat atawa bahasa anu lemes. Kitu teh misalnya lamun dina bahasa sejen selain bahasa Sunda ya, misalnya teh bahasa Indonesia, berarti bahasa anu digunakeun teh kudu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, eta tata krama dina wawancara. Oke, sakitu wae panginten kanggo pembahasan ayeuna nya. Sakali deui mangga pila dan catatan nya ngeunaan definisi wawancara, struktur wawancara, jeung tata krama wawancara selain materi anu dijelaskeun ku Bapak. Oke, sakitu wae panginten anu tiasa didugikeun dina pertemuan ayeuna. Hapunten bilih aya kelepatan dina pengucapan jeung sajabana. Sakali deui absen tong hilap di kolom komentar channel YouTube Bapak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.